Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra anu teu weleh mikareueus tur mikasono dongeng Sunda. Danget ieu nyanggakeun bidangan carpon misteri majalah Mangle Yasana Leli Mulyawati. Dina judul Nu Ngarental Apansa Bodas, wilujeng ngadangukeun. Geus tabuh 12 leuwih saparapat nu ngaronda tadi ngentrung-ngentrung tihang listrik mere Tangara. Regreg apal aya nu jaga ngurilingan komplek. Sahanteuna di imah taya lalaki ukur barudak awewe tiluan ka 4 kuring. Nungguan bapana balik piket ieu ge. Tunduh namah nataku ari dibereumkeun sok bandel ceuli teh. Sababaraha kali kajadian nu ngagedor kalah malik lungse da kuring angger ngaguher. Keheulna teh kutara daek mawa kunci sorangan ngahaja cenah supaya aya nu ngapageun dina panto. Padahal naon ngeunahna dipapageun ku nu lulungu atawa jadi malik ambak mun panto angger teu dibuka. Siga bangke mamah mah sarena masing bom ngajelegur atawa dapur kahuruan ge sigana moal nyaring. Salaki kuku lutus. Kuring ukur nyengir daru masa. Matak kadienakeun mah kitu. Satekah pola melototkeun panon. Mun bisa mah didogong ku korek api. Atawa ninyuh kopi 2 saset overdosis ge bae daripada dicarekan. Jam baraha bapak mulih? Kuring nelepon. Sajam deui kagok ieu jajab dunungan kukurilingan. Tamaseula jung bisi kaboboan. Kituna teh bari ngahaha nu ditelepon ngaheureuyan. Heueuh, apan salaki mah aparat nagara. Kudu taat ka atasan, ngabdi ka rahayat. Beulah dieu nama kacida ngartina kuring oge. Narimakeun ditinggalkeun piket heuleut sapeuting. Lelempangan ti rohang tamu ka rohang TV. Nu gemprah diteuteub hiji-hiji. Lalucu barudak teh sare pacekal-cekal leungeun. Aya kareteg rek salat sunat jeung ngaderes. Tapi ka hoream leuwih rosa. Ke deui. Akhirna lenyap we. Kagaruwahkeun kudu ngetrokan pager bari bel disada ningnang ningnong. Permisi, punten Bu, Pak. Lah, ningan lain salaki. Bangun mah barudak ngora. Palingan nu rek ngarental mobil. Apan usaha sampingan teh ieu. Muka sewaan mobil leletikan. Lumayan. Tibatan manyun cek istilah barudak teh mah. Guragiru noong tina hordeng. Aya barudak ngora duaan. Bray panto dibuka. Bade nambut mobil. Mohon kanggo iraha. Ayeuna pisan. Aa
mahasiswa sumuhun di PTN anu sabada ngilikan kartu mahasiswa jeung KTP gutrut dicatet dina kwitansi rek balik ka Ciawi Tasik cenah gering saha nu udur abdi patuangan nyeri pisan bade dirawat di dieu mah keung mending wangsul ka pun biang kiat kitu nyetiran kurerencangan ieu dicandakna abdi mah bade bobo we di jog pangker song duit teu loba nawar mayar 2 poeun mobil lalaunan ninggalkeun harasi bareng jeung datangna nu geus piket di kantor. Mobil bodas jalan ku saha mah? Mahasiswa barudak bageun sakit cenah bade ka Tasik. Ukur ungeuk ngainyakeun asup ka rohang tamu. Tapi nah asa bau hanyir. Tadi mak panen henteu. Maknya barudak nu bieu geus nincak endog buruk. Terus napal dina kaos kakina. Atawa bau sukuna napal dina lante. Bapak nama hare-hare nempokeun kuring serat-serat nyemprotkeun pengharum ruangan. Dugue nyaring-nyaring geus liwat subuh. Kacaritakeun mobil bodas nu harita indit bieu dipulangkeun. Tapi sigana babaturanana keneh lain budak nu mawa peuting kamarina. Tabuh sawelas saparapat ayeuna teh jeung salaki ngeprukan jero mobil. Luarna dielap. Najan mangsana hees tara baha mun aya mobil kumbaheun. Resiko taya pagawe itung-itung olahraga peuting we. Keur ngelapan kaca ruas satakerna panon kuring nempo nu ngablegbeg dina jok pangtukangna siga jelema nu ngarengko. Bari awak ngeleper leungeun metot leungeun salaki. Aya naon mah? Itu siga aya nu ngarengko dina jok tukang. Mana? Boa babaturanana kasarean ditaringgalkeun. Salaki noong. Ningan nanaon? Pan sidik tadi mah aya. Mamah mah ngalamun tuh da jadi we rada saeun ningali nu sare. Nyaan, Pak. Lah, balas kununutan. Mending ayeuna mah cuang merekedel bondon yuk ka stasiun. Wayah kieu gendut atuh. Lapar. Hayu. Enak geura. Perkedel kentang panas, sangu akel, sambal tarasi ledok. Antukna ungeuk, bari hate mah inget wae kan tadi katempo. Mobil di starter, mundur ti garasi, kokonci heula. Barudak mah geus tibra ti tadi ge. Geleser, mobil lalaunan meulah jalan anu simpe. Ku kabeneran hujan miripis maseuhan kaca mobil nu cikeneh di lapan. Bapana anteng nyupir, ujuk-ujuk aya sora tina radio tip nu can ditoel.
lagu Pirgon kamemet barudak ngora. Leungeun replek mareman radio bapana cicing. Kakeung mimitinya liara. Dipindahkeun angger laguna eta. Keur kitu di jok tukang aya sora nu ngadehem. Bapana kawer cekit ngaleong nabrak portal. Untung patali marga kersu. Pak sieun babacaan we ayat kursi balak binas. Leungeun salaki sabelah nangkep sangkan regreg. Bulak balik babacaan asa teu tamat-tamat jeung gejed pisan ieu leta. Wih deui we atuh yuk. Pamang ieu tos caket jamaning lapar seungit parakedea tos kaangse. Ih dasar penyit koreseun batur sieun kalah mikiran dahar. Dewasa ngalieu ka tukang kata spion ge ditutupan ku sapu tangan. Bisi ujuk-ujuk aya nu ngajak seuri teu pupuguh ti belah tukang. Dahar teh jadi ponyo perbawa reuas mah. Parakedea panas beak 5 sewang. Sanguna 2 centong. Gigireun aya bapak-bapak nanya mani dareh deh. Ngersakeun tuang tengah wengi Bu. Sumuhun. Ibu nganggo mobil nu beras itunya. Uhun. Kade sing tarap ti nyandakna. Tong seueur ngobrol mending zikir we. Caroge anu nyetir. Kuring unggek bari kerung. Ningan si bapak bangun apaleun aya nu aneh di jero mobil. Kuring amitan bari sakalian pangmayarkeun alas si bapak. Meureun nganuhunkeun kuring duaan dianterkeun nepi kana mobil. Ngahulang sakedeung leungeun si bapak ngusap kaca belah tukang. Tuh da aya deui nu ngabelegbeg sika nu ngarengkol. Salaki ditangkeu tapi ceunah teu nempo nanaon. Saja jalan telemek ayeuna mah ludeung ngalieukan jog tukang. Asup ka jalan Pasteur hiliwir bau hanyir nepakan irung. Bau nu sarua basa harita barudak 2 mawa mobil ka imah. Ayat kursi dipaju deui, biwir kunyam-kunyem sagala dibaca. Jeung pikas sebeleunana teh nu apana ukur eta-etana. Mun aya juring nu nyiriwuri, tong nembongan. Karunya salaki kuring bisi cilaka. Ngomong ditarikeun siga nu ebel. Salaki ukur gogodeg. Mobil diasupkeun ka garasi. Saliwat nu ngarengkol di jog tukang katemong deui. Sieun. Kajurung kurasa penasaran isukna nomor HP Andriana ngaran budak nu nginjem mobil teh di telepon. Sababaraha kali dipencet ukur nut-nutan. Ditempo alamat kos-kosanana. Biur disusud da teu pati hese maluruh. Srog ditampa ku awewe tengah tubuh. Nanyakeun bener henteu na aya nu ngaran Andriana urang Tasik. Muhun leres, abdi ibu kos Andriana. Mung
kumaha Bu? Apan ayeuna tiluna waktos dijajab ka Ciawi teu kiateun. Pupus di jalan sateu acan dugi ka bumina. Pupus rai kesang tiis sumuhun. Pupus dina mobil. Pok teh deg-degan beki kerep sirah dumadakan lieur. Sumuhun. Suku dumadakan leuleus. Utek langsung muih kumaha carana mobil gancang kajual. Sieun kadiriwaan terus. Cak Desember Panungtung 2017. Hatur nuhun mugia tiasa janten pang beberahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.